Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan. Benar-benar ngojay. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Iya, kaca mitra sadaya nu jauh di film Rono Ageng di Padesaan nu dumuk anak-anak di Lemur Matu Banjar kana pamijal. Ayeuna Kurang keur ngasuh abah, ayo urang tinggal. ya Lah, abah. jadi tibalik ayeuna mah. Ayeuna Nu biasana nongol. diasuh tapi Ngasuh. ayeuna ngasuh. Kaca mitra. Saina tiis pisan. Tugikeun ka kukuraya. Tarusukan. No. Tarusukan tiris pisan. No. Oh. Oh. Ieu namina ngojay. Batu lagi arageung. Daripada ada mau bumi, ya dapat batu nanti dia. Arageung. Tahu keluar, toh. Dia lauknya arageung. Nanti acar kawenehan kenging lauk. Tahun lama ya laukan oge arageung. Tapi lu kalau naon sekarang wah lumayan sampai bisa. Ayo ulang dari sana kaki. Tadi. Bapak. Oh. Nah, kan sami tara sadaya. Tirisna kacida. Kacida pisan tirisna margi ieu cai memang masih kene asli. Maksud asli teh masih murni keluar di alam, diproses ku alam sehingga teu acan terkontaminasi ku sanes-santen rupa-rupa limbah atau nanti sampah. Dia kawilang bersih kene. Makana kacai mandi kadarat moyan. Kalipat mandi ayeuna moyan. Mung hajakal panon poe masih rumput di balik bukit. Ini di balik bukit masih kana rumput. Nah, kan sami tersadaya dina babasan suku kapungkur aya upami urang nyuta tina babasan suku kapungkur sok aya babasan anu dina kacai jadi saleri kadarat jadi saloba. Eta nawiskeun guyub. Ya, guyub kareongan sapu sepakat atanapi teu aya paceng ada. Nuntut raut sauyuna. Kacai jadi saleri kadarat jadi saloba. Teu pahilil-hilil mandi pagirang-girang tampian. Teu pahilil-hilil mandi pagirang-girang tampian. Itu hilirna. Itu girangna. Naon margina upami numutkeun aliran cai ieu cai ti hulu ka hilir. Jadi pahilil hilir mandi pagirang-girang tampian eta
namina teu sapu. Makana di babasan sabalikna mending keneh kacai jadi salawi kadara jadi salawi. Babarengan dulu. Ulah pahir-hirin mandi pagila-gila sakit. Nah itu babasan di buka kubur anu ngandung filosofi kehidupan kakidah pisan. Atur nuhun, mugia katampi kadang wargi sadaya, dur amah di mana ayana, jauh di perburan agak urang, dugi ka diheula urang pungkas babasan urang dina episode anu ayeuna babasihan. Episode babasihan alias Ngompo Dayan di Leuwih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu namina lodong. Lodong paranti kuatan. Sarjenten